Sebenarnya mau ngopi, biasa ngopi aja ngopi. Mualah Cang, era kemana nganjuk wae? Sok-sok tahu diri, biasa aja sok nganjuk ya mah. Yang dipaksa. Mual aing suri Cang, masih dipaksa kumaha wae ogenan. Mau nganjuk aing nama. Dah sena ieu neangan alamat Inyong di mana tuh nya? Cuang telepon geura ieu ah. Halo. Ya. Halo sayang. Sayang, di mana tuh eta? Neangan goyobot di lapisan. Pan mohon ieu ge nuju mileran goyobot. Heuh, eta neangan goyobotna di mana? Nu aya kenteng, nu aya kacaan. Kabeh kenteng aya kacaan, kumaha sih teh? Di tempat biasa eta nu dinya tukang goyobot nih, nu biasa kuneng meser. Lihan sana kita. Nikat gila aing ditagih goyobot ogenan. Balik-balik gitu. Masa diangkat? Teh baru tumaros. Tumaros naon? Manawi terang warung Icang teh. Ari apa teh salaki abi ka mana? Betul apal teh nya nanyakeun ka Abi. Ka apa? Ya sarua urang ge teu apal. Awas. Halangan gua ya. Oh. Kunaon jelema teh aduh aing mah euy keur teh neangan alamat ieu teh. Hah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya laras sareng warung nawa Icang. Mohon aya peryogi naon? Iya ya pesanan ya. Pesanan kangge saha? Mang Ujang. Waalaikumsalam. Aya naon, Bek? Ya Mang Ujang, urang teh kan arek meuli goyobot. Geus si lagi teh jualan. Kunaon teh jualan? Bangkrut. Astagfirullahaladzim, deung teuing Mang, kumaha kitu caritana? Yuk usah ngobrol lah di Ayo. ditu yuk. Mang sok diukur di Mang ya. Sok. Jadi kumaha Mang euy caritana? Mamang teh bisa bangkrut dagang goyobot. Duitna beak. Pake nama si Peli. Si Peli. Deung teuing Mang sing sabar meureun heuh da eta mah cobaan ti Allah. Meureun da aing ngaran hirup mah nya aya waktuna di luhur, aya waktuna di handap meureun nya. Mohon. Yeuh, Mang Ujang tadi nama ieu teh urang teh jang meuli goyobot di tapa majikan. Ari kitu carana mah, urang mah ridho lah asal Mang Ujang bisa dagang deui. Nulungan Mang Ujang nulungan batur. Urang mah hayang jiga Inyong. Oh, eta pesanan abi aun, A. Mohon eta pesanan abi, Kang. Mohon ya. Apa abi teh pesan kapal api. Nah, jadi no kape. Mohon kan eta nama kapal api kan di warung teh aya. Ya itulah kena. Iya mantap ya. Tadi ditungguan. Jadi 5.000 kan sekarang ieu na. Ayo. Alhamdulillah hirup alamin rezeki ya tipang sobek sing panjang umurna sing engal kagak sandeui amin ya Allah rabbal alamin Amin. Mang Ujang oge nya sing enga damang tah si Pelinya. amin Cang. Nih kopi atuh, Cang. Tersulit deui aing mah. Ya, aing nganjuk ka aing meuli ka batur. Nganjuk ka aing mah 3.000 perak, ka batur meuli 5.000 perak. Ya, sing pake hate, lain pake henteu. Ih, barala pisan ieu teh. Daun teh lain tuluy kasusukan we pali teh kudu disapukeun. Kunaon sih si Uci? Geura daun teh mun tuluynya kasusukan we pali teh kudu disapukeun. Bere ka mana teh teh? Yeuh, nampak salaki abi henteu. Si Aa. Heeh. Tadi mana ngali teh di ditu tuh, di pos. Di pos. Jeung istri. Mu bener, Ceu. Iya, jeung Rangga anu di ditu teh geuning teh. Mu bener ieu teh. Bener di ditu si Aa apaan? Heeh. Ya tadi di ditu nganggo acuk hejo. Astagfirullahaladzim, Mang. Ai emang teh eta nanaonan, mau sepatu sabeulah, mawa ember kosong, jangan nanahaun di babanyut. ya teh marab hayam bisi lapareun bek ieu teh. Oh. Deung teuing. Alhamdulillah urang mah euy, teu jiga batur nasib teh, teu kitu-kitu teuing.
Batur mah duit sakit tuh gemini hararese belaan haik dagang goyobot ge beak jeung modal-modalna. Kah? Nanyakeun ayeuna dagang goyobot geura ieu naon? Ayeuna mah kan lain bulan puasa. Aya dagang goyobotna bulan puasa. Dasar subek jelema boloho lah. Kanya katipu ku aing kadeoh ku aing. Aing meuli rokok lumayan aing tuh. Lu bener tuh di ditu jig geura tingali jig aya keneh meureun tuh. Urang aya info sih ya. Naon salaki aja kawin deui. Apaan oing maranda? Salaki di mana? Pamajikan aing itu. Ih,